pangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Keris Titisan Iblis. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-14. Mitra anu mulia mangga urang teraskeun hanca dongengna nu judulna nyaeta Keris Titisan Iblis. Kebat duaan lumampah lumpat mapai jalan nu pungkal pengkol kakidulkeun. Basa nu lumpat trek nepi ka lembur gawiru kurang leuwih aya meureunan 200 meter deui. Blesak makhluk pikasieun nu katempo sirahna bungkul ngablesat lumpat ka kalerkeun. Ninggalkeun nu duaan beuki lila beuki jauh sorang ngahihi. Geus ampir teu kadenge tug nepi ka ngilesna lantaran geus pohara jauhna. Si Odet jeung si Udi ngarasa pohara atoheunana ku aya nu pikasieun geus kabur. Reg lumpatna eureun kabeneran aya batu gede sisi jalan gek marehna diu. Sajang ngareureuhkeun kacape bari ngatur napas nu turu naek kreng hapranyu. Nu pohara ripuhna si Odet sirah karasa rilik. Suku asa potong jabak kesang meuni jibrug masihan sakujur awakna. Aduh, mending dara di dia heula euy, aduh. Ayo geus eueuh, aduh. Aduh, uing mun dicape da keur euy. Aduh. Ledak manehna tomong dampaleunna dipake nyusutan kesang datarangna ningara gajag. Ih, sarua we tu euy uing ge. Nah bener riweuh kieu ya sira, aduh. Ampun teuing karasa eungap. Aduh, geus loba cara lumpat. Ari pek ayeuna ampun teuing. Aduh. Udi sarua jeung si Odet sarua ngarasa ripuh ngarasa pohara capena. Moal datang deui kitu euy juri hulu teh. Si Odet culang cileung ngareretan sakuriling tempat. Nya mudah-mudahan ulah we tuh ngarah urang salamet. Salamet kitu. Nya heueuh atuh. Ayo heran euy. Ari geus deukeut ka lembur gawiru kabur mudag teh jeung ngisinan urang teh. Las eueuh heran ieu mah. Sigana mah sieun ku kita beri bapa maneh euy net. Teuing mun kitu mah tuh, heuh sigana mah kitu euy duh. Ayeuna mah geus tuus kesangna, jurig geus eueuh yeuh urang ngeureun deui geus eukeut ieu. Yeuh atuh. Sageus babatak harita para mitra, tulang-tulang pating derek-dek. Berawe si Odet jeung Udi neruskeun lumampahna ayeuna mah teu lulumpatan deui. Tapi leumpang biasa tenangna keur bangun taya karisi jeung taya karingeran. Kacaturkeun kaya di jero imah bi oco. Urang lembur gawiru jeung urang ngecihanyir. Harita keur ngariung yang hareupan layon nambah Suhadma. Nu ngajepat di patengahan imah geus dirurub ku samping kebat. Aki Tabri jeung Mang Darta harita aya di dinya. Teu jauh ti Bi Ocoh nu terus-terusan ceuri. Harita Bi Ocoh nyaritakeun ka Aki Tabri jeung ka Jang Darta sakur kajadian tadi nu lumangsun. Ti mimiti datangna keris ajaib teh tug nepi ka maotna Mang Suhadma. Dicaritakeun oge dina datang jeung imitna di eta pakarang teh estu pohara gancangna. Sakiceuk panon teh sanyana lain bobohongan. Aki Tabri jeung Jang Darta nya kitu be RTUH jeung Mang Kohir katu tatangga nu liana. Teu bulung pating aling seureuk. Ngarasa ngenes jeung miluna langsa ku ayeuna ngabandungan dongengna ti Bi Ocoh mangsa ayeuna. Malahan keur Jang Darta beuki keheul jeung iji kanu ngaran Enden Sukmawati. Lantaran sakumaha katerangan ti Aki Tabri yen anu ngabogaan eta pakarang ajaib teh taya lian bintang Enden Sukmawati. Sukmawati nu bareto ngaranna Nyi Minarni. Nyatana popotongan Aki Tabri ku jalan muhit ilmu siluman, ku jalan raket jeung bangsa lelembut nu ngarantarankeun kaayaan Enden Sukmawati siga budak parawan bae kaayaanana ngorakene. Galindeng Aki Tabri nyarita leuleuy keudeu dibarengan ku kanyaah kadeudeuh ka diri Wi Oco. Nyai geus ulah dipake nalang sateuing. Ulah dipake tugeuna teuing sakabeh nu geus kajadian tarimakeun ku kasadaran jeung kasabaran. Ieu kabeh geus jadi papasten ti mantena Nyai. Urang mah salaku manusia teu daya teu upaya usik malik dikersakeun ku mantena. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Sagala rupi angin kumaha pangersa mantena Nyai. Aki nuhun kanapi wajangna teh katampi ku abdi nangingna atuh nasib teh bet asa meuni pohara beratna Aki. Duh
pun anak pupus ayeuna pun lancek ngantunkeun padahal mah jembatan si Titi tacana sebeuh rumingkang di dunya mah jembatan Kang Suhadma anu sakitu bageurna matak naon we abdi atuh nu dipunut jembatan Kang Suhadma ridho keneh ikhlas keneh diri abdi Aki Biocoh nyuuh kana lahunan Aki Tabri ih harina naon teh sok kamanya wae nyai mah ieu nyai urang ulah hayang nawar da manusia masa kadar boga kahayang jeung na deui ku ayeuna cocoba kieu hiji tanda yen urang keur dicoba kakanelan iman diri urang nepi ka mana kuatna kakanelan rasa iman urang ka mantena anak jalan kieu teh meureun halus mungguh mantena mah dataran ibahankeun cocoba anu santai sae atuh mantena mah tara nyoba ka umatna nu luar tina kamampuan manusia eta dina ngoning narimana teh anak eta we atuh Aki bet meuni asa seueur teuing nakeran ka hariwang kiwari nu maot ku pakarang eta teh nu tipayun Kang Adar pun anak atuh katamih di kunyi Tarmi ayeuna pun lanceuk atuh dietang-etang tos 4 urang Aki ku kituna enggal geura ungkulan ieu kaayaan ulah diantap bilih tamih deui jadi korban abdi mah ngaharepkeun ayeuna jadi korban cara kieu nanging ngajaga bilih tamih deui Aki enggal geura bereskeun enggal geura uruskeun geura tewak manusia anu ngabogaan pakarang ajaib Aki memang kudu sagancang-gancangna dibereskeun anaking tadi nama rek sabada hajat 7 na Nyi Tarmi tapi ari kieu ka aya namanya kudu ayeuna keun hal eta mah bagian Aki jeung Jang Darta nyai masing tenang-tenang we ulah loba pikiran naon-naon mohon bi kewajiban abdi kanggo mereskeunana ibi mah di dieu we ulah seueur emutan keun enjing abdi bade mios ka Pamatuhan Sukmawati nu namaan Nyi Titi teh kade anak king ulah sorogoto ulah gagabahnya bisi timbul matak cilaka ka diri hidup atur nuhun kana piwejang Nabi mangga abdi sejang ngestokeun keur jongjon ngobrol kitu kana panto imah aya nu keketro kabeh nu araya di tengah imah caruringhak malah Pak RT UH Mangkohir hampir ngagorowok bakat tingkureuwa srek teurewas kumaha keur nyang hareupan layon dina kayan peuting keur jempling pe kana panto nu keketrok meuni atranaker ngan hadena nempo Aki Tabri jeung Jang Darta siga nu tenang maranehna ge tenang hate ngan awewe nu aya di dapur pating gerewe kana panto leuwih tarik batan tadi kadenge aya maka ketrok saha ki uing ya tembah di luar meuni tarik ngan katara siga nu keur manggih ka sieun siga mane Odet Aki Tabri apalah hayang leuwih yakin ho uing teh jeung udi kieu pun pandona muka sieun nya uing ieu cek Udi bari ngabirigi di para wargi sadaya mohon Jang Darta aduh buka geun pandona yo Odet yo lejuri dia mah buru-buru tiris aya yo capek di jeung lumpat ih meuni teh sabarna ka si Odet hayang geura asup ka jero imah atuh antosan heula Kang Odet Jang Darta terus nangtung murupanto beraye panto dibuka breh katempo si Odet jeung Udi meuni pias beungeutna kasorot ku cahaya lampu di jero imah aduh Jang aduh meuni sawan akang teh sok atuh ka jero mangga Jang di hayo asup jero atuh temal Udi sup si Odet jeung Udi arasup ka jero geek diuk gigireun sarerea bari ngarasa ngangres oge kulantaran yang hareupan layon Mang Suhadma nginum heula kadinya Odet Udi ngarah tenang kana hate marane sok geura ngarinum heula kadinya mangga si Odet jeung Udi pating laleguk ngarinum bangun halab-habeunaker duka pangaruh capek meureun tana telumpat tadi teh cai sawadah ngan kari sakali nginum geus beak abdi ngiring bela sungkawa kumaotna mang cek si Odet ka Bioco ditarima Jang Odet kieu geuning nasib ibi mah nya geus ditinggalkeun kudu jadi anak ayeuna bat ditinggalkeun kudu jadi salaki teu sangka ibi baris nyanangan cocoba sakieu beratna deh cek Bioco dumareuda nya sing sabar we tawakal bi tema si Odet bari nyusutan cipanon segala rupa dinteu-inteu ge manehna milu sedih jeung narangsa ku nasib nu tumiba nu karanapan ku Bioco mangsa kiwari Odet Udi katempona ku dewek marane siga nu tas lulumpatan euy eta kesang meuni jibrug jeung siga tas manggih ka sieun manggih naon euy
Aduh nya bah uing teh lumpat bah adena we nepi ka dieu disangka lah nyan wangi inah teh teu tenang lantaran aya ngaganggu duh misoak atuh uing teh ih ketempo ki petang ngeleo coba sungutna si gaya getihan ngan hulu wungkul udi bibiri gidigan cing dongengkeun sing jentre aya naon sanjana odet saurkeun sing jelas tukang sokang odet oge di cek Jang Darta ih jurig hulu awena da buuk lagi panjang kutana ya jurig hulu be kamana ayeuna jurig odet ya mah udah gawing jeung si Udi ngan barang nepi ka deukeut sasak barang geus deukeut ka dieu pala bapeng kolan bula kaler eta jurig teh kabur ngabalesat sugan teh rek ngegea temen soak atuh teteh nyoan ni lain meureun sia odet mah ye nya teteh nyoan kumaha ari apa jelas pugu tanyakeun ka si Udi tah mun kuring wungkulnya teteh nyoan ai bareng jeung si Udi bareng sarua kitu ditinggalian teh lain teteh nyoan atuh tah mah jelas kitu aya di kieuna cek si odet ngadilak ka bapana ngajelaskeun ngan eta we hawatos ka Nyi jeung ka Nyi Esi di ditu kunaon pada ngantunkeun atuh pokna Jang Darta jadi inget ka Nyi jeung ka Nyi Esi kunaon ujug-ujug lulumpatan we lain kudangkeun heula si Nini jeung si Nyai barorangan teh meuni beakeun ku sorangan sia mah tai ka hulu-hulu akita beri ku kulutus siga nu nyalahkeun si odet jeung si Udi Jang Darta jeung abah di dieu bisa nyarita kitu. Wah, mah tuh lawakan nyalakeun uing lantaran perasaan uing mah. Uing da di pihak nu bener ye, da di pihak nu salah. Kitu bener tadi. Pogo atuh da sanu teh soak ningali kitu mah nya paksa uing lumpat. Cek Udi nganyakeun bari jeung ungeuk. Pangna Kang Odet jeung Kang Udi boga pamadegan kitu. Naon sabab-sababna cing sok jelaskeun meh jelas. Jang Darta mencerong kaduduaan bangun ngarasa penasaran. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Sakumaha nu kauninga Jang Darta mencerong kanuduaan bangun ngarasa penasaran. Lantaran basa tari uing jeung Udi didatangan ku sakadang jurig hulu nya. Nina jeung si Nini teh tali brawe sararene. Pantu kamar gedoran kitu karudang atuh. Kitu deui basa harita uing jeung si Udi tulung-tulungan. Ih. Da jarong jona teh tali bra. Terus si uing teh keluar. Ti imah teh lumpat da sieun. Komo mun cicing meureun sakitu uing jeung si Udi lumpat ge. Tuluy ngudag bari siga nu rek ngahakan ih sawak atuh si Odet ngomong teu weleh jeung bibiri gidigan ku tanjai kitu nya kaya di paninangan ieu manina teh Odet bener kitu pisan bah lah nya uing ngabohong nya atuh abah teu percaya kana ieu ka ananda yang tercinta oh ya aing percaya malah percaya pisan ngan eta maneh teu beurang dipercaya ku kami sia nah kitu si Odet mending ngadilak hati nama ngerasa keheul pedah bapa ngomong gitu. Teu beunang dipercaya pangna dititah tunggu di ditu ngadon kalah ka Malabur. Ngadon kalah pating balecir siga budak kor kumincir we sia. Coba lamun bener-bener benang dipercaya. Coba lamun bener-bener gede rasa kanya akan jadi dulur jeung kolot. Ingat kana pabatah kami meureun sakumaha aya naon ge. Di ditu maneh teh tacan karuhan mabur. Tacan karuhan ninggalkeun lumpat ka dieu. Iya mah kumaha bat borangan teh kabina-bina teuing kawas budak leutik tai ka hulu-hulu sia mah borangan kawas awewe pan maneh teh lalaki bari jeung geus gede malah geus dewasa deui si abah mah kumaha nya mun pohara ngajejeleh ka uing teh tuh mun asa pang benerna we mun asa pang nyana yo abah yo uing teh jelema apa lain doma ye kasebut jelema teh teh budak teh kolot teh awewe teh lalaki tetep sok katara penyakit sieun lamun nempo langsung ge heueuh ka ngarasa sieun kana kabur atuh cara uing malahan mah walau iti uing ngarasa sieuna untung uing salamat masih kena bisa neruskeun lalampahan bisa kena cunuk ka dieu bari dina kaayaan teu cecel teu boncel Yo, mun uing cilaka upana meureun. Apa nu bakal kaduhung bakal ceurik da kalegitan anak.
atau boga anak nu ganteng cara uing teh jelema jadi cacad. Ayuh ya nya tuh abah uing teh bohong eta juri guru teh kaya nepi ka sieunna keur jawab pika sieunna teh nempo rupana sorana gini mata kukurayeun sia nyana nya mata sieun yudu yang Odet tuh aya naon bi si Odet ngareret ka Bi Oco sanyana mah ulah nepi ka dikantunkeun Nyi Inah teh sareng Nini Esih teh ujang lantaran melang sok bisi aya naon-naon bisa aya kajadian teu dipiharep maklum atuh kayaan keur genting kieu apan geuning peuting kamari ge nyi tarmi pupus peuting ieu salaki ibi bari kaayana teh meni sami maot ku pakarang ajaib mangrupa keris iblis cenah keris nu bisa lumampah ku sorangan bisa nyerang ku sorangan hariwang salempang ibi mah sok sieun Inah sarangan Nini Esih teh sok sieun anu ngaganggu makaning biasa saha deui pikeun batur pakukumaha teh Bi Oco ngomong dumareuda ngebrehkeun rasa melang jeung salempang pedah Nyi Inah jeung Nini Esih pada ningalkeun lantaran rumah sasalah pedah manehna geus ningalkeun Nyi Inah nu jadi alona jeung Nini Esih nu jadi indungna si Odet harita jempe teu ngomong naon-naon teu wani nemal ka Bi Oco atuh Bi Oco teu ngomong naon-naon deui da kumanehna ge bisa karampa kumaha langsa jeung tunggarana si Odet jeung kasawang kana tangtu manggih kasieun neueuh babandinganana meureunna cenah mah apan aya juri guru pangna nepi ka kabur ningalkeun lembur panyinangan ge da lamun teu manggih kasieun mah bet moal nya nepi ka tega ningalkeun Nyi Inah jeung Nini Esih kaayaan simpe sakedapan mah eueuh nu ngomong naon-naon sedengkeun waktu terus maju lumangsung maju ka peutingnakeun kaayaan geus wanci tengah peuting keur mejeuna sepi jempling ti seunaker kaayaan di jero imah Mang Suhadma bari Mang Suhadma kiwari geus tilar dunya bet asa keungna keur sarereang ngariung di tengah imah ka asup Pak RT UH jeung Mang Kohir tatangga nu liana babarengan yang hareupan layon dirurub ku samping kebat keur mah inget kana kajadian maotna Mang Suhadma maot alatan keun aku keris titisan iblis heug ditambahan ku ngadenge dongeng Odet jeung Udi cenah mah diudag ku jurig hulu nu pikasieun atuh ngadadak sarerea ge ngarasa sieun keung jeung sieun beuki peuting kaayaan asa tamah pinuh ku kasieun najan kitu saurang ge eueuh nu ngayakeun reaksi naon-naon eueuh nu kaluar ti jero eta wawangunan imah lantaran ngajaga perasaan Bi Oco nu keur sungkawa oge ngajenan ka Aki Tabri jeung Pak RT pisah kumaha heuting ke baris tu geunahna mun maranehna kudu ningalkeun Bi Oco meureun eueuh pikeun batur ngobrol dina mangsa manehna keur kalebuh di lautan Katunggaraan dina kaayaan keur simpe saperti harita Aki Tabri nyarita ditujukeun ka si Odet ieu ki tema si Odet aya bah keun bae sarua wae nyebut Aki nyebut awak ge sia Udi abdi sun mangga bade keur sanaon sun temal Udi bari hatena mah geus deg-degan sok sieun Aki Tabri nyarekan ka manehna cara tadi ngambek ka si Odet maraneh di dieu nya maturan Nyi Oco Aki jeung Jang Darta aing narek ini rek ka mana ri abah si Odet mah dicuringan suhon ki bade angkat ka mana maka bade ngandulkeun bumi segala si Udi ngarasa penasaran Aki jeung Jang Darta ayeuna rek niang ka panyinangan sok bising di ditu aya naon-naon ku kitu naomat bane Odet jeung Udi ulah ka mana-mana baturan we ye ki RT jeung Duliana ngarareug keun isukan urang babarengan mula secara layon da kitu maksud Aki teh Odet Udi karti kumaha de nyalah teu naon nyalan jadi je teu naon atuh kan kadewe kieu si juri uli datang deui ka dieu heug nyampeur deui ka Aki Aki kudu waspada bising tilaka cek Udi keun urang sang hareupan ku Aki mun aya naon-naon mah Aki rek ka ditunya lain we teu malangkan nu araya di dieu lain teu hayang marengan Nyi Oco nepi ka isuk dina peuting ieu ngan bae Aki ngarasa malang kana kaayaan incu jeung pamajikan Aki di ditu nu batur deui sok bilih aya kajadian naon-naon nu teu diharepkeun ka Nyi Oco wayahna nya ku Aki ditinggalkeun heula nya Aki Tabri dariana keur nyaritana ka Bi Oco para mitra anu mulia harita atuh ai guak ka Bi Oco ngaguak tarik bari awakna ngadak-ngadak gugurubugan harita para mitra Aki Tabri tu nyai kunaon nyai kunaon Bi ceu kunaon ceu yang teh sodi
suka aing mah teu sudi teu suka. Bioco abrug-abrugan nepi ka najan leungina padanya kelan tapi pakupis. Sarerea banget ngerasa heran lantaran katempo Bioco siga nu kasurupan atawa kasarumahan. Panon bolotot buburi lengan siga nu kasandingan teh nya-nya. Sarerea neuteub manco ka Bioco nu kiwari ka aya nu watak heran. Teu sudi kami mah deuleu teu suka teu sudi. Ini mataku kurayeun ngadenge Bioco seuri ngahihi. Kalayan sarerea ge apa seuri nu kitu teh seuri. Lain seuri Bioco tap nu asli atawa nu biasa. Bi kunaon bi istighfar bi yang darta tumanya. Lain si Oco ieu mah. Lain si Oco deuleu. Utan lain si Oco nya. Akita beri mencerong seukeut ka Bioco. Bener aing lain si Oco. Ngan aing milu ngomong ngaliwatan raga badag si Oco. Mun sarerea urang dia eueuh nu bela eueuh nu nyaah ka diri aing ka diri si Oco. Mangka sarerea ku aing baris dicaremkeun baris dihancurkeun deuleu. Sora bubuhan dauruan ucap-ucapan estuning matak teu kaharti. Oh, jadi bener nu ngomong ayeuna lain si Oco. Bener. Lain tabri sia maneh. Eueuh gawe na hirup teh eueuh pisan kanyaana ka sasamaha. Purileng panon Bioco nu hurung ngagebur. Nojo kana rarai Akita beri bangun ceceubnaker. Ih, keheula sameme anjeun nyarekan ka kuring hayang nyaho heula. Saha nyanan waina nyurup ka Nyi Oco, saha jing. Teu perlu nyaho deuleu. Bi. Ye. Anggur mah babacaan kadinya. Istighfar kadinya astagfirullahalazim kitu bi ceuk Pak RT UH. Mun ngomong si UH. Mun ngomong deuleu. Tetela maneh eueuh kabelaan ka aing. Eueuh kanyah ka aing. Nepi ka aing paeh di leuweung hanjuang. Eueuh nu bisa melaan deuleu. Bioco molotot ka Pak RT UH tapi Pak RT UH teu malik ambek. Da manehna ge ngamaklum yen Bioco ayeuna kasandingan, kasarumahan atawa kasurupan teh api basaeunana. Pak RT keukeuh ngarasa panasaran nu matak pok manehna tumanya najan tadi tas ngadenge ge jawabanana. Janten ieu teh sanes Bioco nya. Heuh, lain. Moal nya teu kadenge ku sia. Pan tadi ge ku aing geus dibejakeun, ieu teh lain si Oco. Warugana bungkul deuleu si Oco teh. Eusina mah tajalintang aing deuleu. Satu sanes Bioco. Teu perlu nyaho sia mah RT, teu perlu nyaho deuleu. Nya teu naon ari alim nerangkeun jenengan disareng asal usul mah tapi poma ulah lami teuing. Margi hawatos kana kurungan Nyi Oco nu. Pokna Akita beri leuleui keudeu bari pinuh ku pamerdi. Kami moal lila ngan ka anjeun sia tabri. Aing minta bantuan. Sangkan anjeun daek bantuan aing pikeun mulangkeun ka nyeri ka jalma nu geus hianat ka aing. Mun anjeun mau ngalaksanakeun mangka sapeunggeus lembur gawiru ku aing baris dihancurkeun dicaremkeun kabeh. Ya, isu eta memang tos jadi rarancang kami, malah geus dibadamikeun jeung Jang Darta oge Jang Odet katut Udi. Isukan waktu nu tangtu pikeun maluruhna moga-moga we sing datangkeun hasil nu nyugumakeun. Bisa lancar taya gangguan naon-naon. Halus, moga ulah sakadar omong sia. Ngan kade kudu hati-hati kudu iatna pinu kawaspadaan. Ulah sologoto ulah gagabah lantaran kabeh apanan mautna teh ku keris titisan iblis. Jadi mun kurang-kurang alus milik mah malah bisa-bisa urang baris cilaka. Jadi anjeun nyaho mautna Jang Adar, Jang Suhat mah Nyi Tarmi jeung Uliana kaasup Nyi Titi mautna ku keris titisan iblis. Bener? Ngan anjeun ulah pura-pura nu bodoh sia tabri. Nah, gitu. Lantaran sanyana si Titi can maot deuleu. Can maot? Kuring mah teu apa? Akita beri pura-pura ngagebegnya kitu nuliana. Utamana Jang Darta nepi ka ngaranyug ngadenge ucap-ucapan nu nyurup ka Bioco. Kumaha? Dadanguan teh Nyi Titi teu can maot. Jang Darta tumanya bari nyekelan pigelang leungeun Bioco. Bener, manehna masih kena aya. Masih kena aya di kieuna deuleu. Sora seuri bangun ngeunah-ngeunah keur nyeleukeut para wargi sadaya. Jang Darta pohara ngagebegna. Ku aya kekecapan Bioco nyebutkeun yen Nyi Titi masih keneh jumeneng. Sedengkeun sakanyaho manehna apa Nyi Titi teh geus tilar dunya. Layonna ge apan kapangi di leuweung hanjuang laneuheun pamatuhan Den Sukmawati. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso.
jeung nuliana kaasup si Odet jeung Udi sarua ngarasa heran. Sararea mancokeun panitipna Kabi Ocoh nu tetela keur kasaningan keur kasurupan bari mung nerangkeun ngeunaan saha-saha nusanyana. Ngana kita abri nu tenang teh kayana lantaran manehna ge apan yakin ti anggana Yeni Titi masih kene aya di kieuna. Nu kapanggih di leuweung hanyuang eta malin layon nusanyana tapi sakadar ciciptaan. Sakadar jijieunan Sukmawati nu bisa milampah kitu akibat luhur ilmu jembar pangabisana. Ngan sanajan kitu keur nyebutan ka aya nusanyana aki tabri ge milu mencrong Kabi Ocoh bari pok tumanya. Jadi anjeun nyaho kana ka aya nusanyana Yeni Titi masih kene hirup. Aing nyaho tabri sia malah sia ge nyaho meureun. Mayen anak aing masih kena aya di kieu nanya. Nu matak teu nyaho, meureun mu nyaho mah dibawa ka dieu. Mugi diuningakeun patali abdi ngaros panasaran. Nari nu kapenak di leuweung hanyuang layon saha atuh? Sanyana upami sanes layon Yeni Titi. Jang Darta tumanya dibarengan ku hate nu bener-bener ngarasa heran. Najan kitu saeutik aya nu rasa bunga. Munya mah Nyi Titi masih kene jumeneng hartina maneh bisa mapanggih deui. Gede harapan bakal bisa laksana kawin nganu jadi kaheran sualayon nu kapanggih bari geus dikuremkeun apan saminggu nu kaliwat jeung sua di mana ayana ayeuna Nyi Titi. Di ruang mah lain layon anak aing sia sakadar layon ciciptaan nu sanyana mah barang biasa bisa dibuktikeun bisa diyakinkeun bisa dikali kuburanana keur ngabuktikeun mah. Pok Nabi Ocoh bari panon buburi lengan nyapu ka sakabeh jalan atuh si Odet jeung Udi meni murungkut basa manehna kaparengan kakeunaan ku teutepan Bi Ocha. Kontan tungkul da ngarasa serab mun kudu bantrok paningal teh. Ari Nyi Titi nu aslina di mana ayana? Hanya ka aing teh nyaho ngarasa poekeun. Tapi isuk page to baris papanggih jeung anjeun Darta ngan merlukeun perjuangan jeung pangorbanan lain saeutik-saeutik. Darta, jadi anjeun sanggup isukan miang ka pematuan si Minarni atawa si Sukmawati? Matak puguwe da geus jadi rerancang keur abdi mah. Moal tenang hate mun tacan bisa adu hareupan jeung eta dukun iblis. Malah rek jeung Kang Odet teh kan Kang Odi ka dituna ge naraya batur paku kumaha. Halus. Jadi tetep rek ka ditu najan sanyana mah si Titi aya keneh di kieuna. Pok Nabi Ocoh sora narita meninong toreng. Nya puguh lantaran lain wae eta pasualan teh apaan. Geus loba nu maot, loba nu jadi korban. Sakuduna kuring ngayakeun balitungan. Sakurang-kurangna narekahan pikeun ngamankeun ka aya ieu lemur jeung sabudeureunana. Tegas jeung Daryana keur kekecapan Jang Darta mangsa harita. Bagja aing teh sugema moga-moga we pamaksudan anjeun sing ngadatangkeun hasil. Darta ngan sakali deui poma sing giatna nya, sing ati-ati jeung ieu Sukmawati kacida ampuna. Tayalian lantaran manehna boga anelan keris titisan iblis ku kitu na usahakeun sangkan eta pakarang bisa kabawa ku anjeun bisa dimusnahkeun supaya teu nambahan deui korban dina katelengesan si Sukmawati jeung keris iblisna. Insyaallah ku kuring baris diusahakeun baris diterekahan muga-muga kuring bisa pikeun yang ngarebutna. Waktosna see prawargi sadaya.